Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pumiar tub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Supata. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi nincak seri anu ka-13. Sok sanaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieureun sabenyeureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Mohon dina seri anu ayeuna Mang Guru moal kintun-kintun. Insyaallah ke kintun-kintun deui dina seri anu ka-14. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiar tub dongeng Mang Guru. Gajah paeh ninggalkeun gadingna, maung paeh ninggalkeun belangna, mangka manusa ninggalkeun hade goreng nangaran, mangsa keur kumelendang di alam dunya. Siga harita dina mangsa alam geus mimiti reup-reupan, warga lembur pasir jolang karek balubar, sarengsena ngurebkeun layon si Kanta jeung si Warji. Anu jadi korban dina mangsa galungan di buruan Bah Atang. Sajeroning lumampah mulang ka imahna sewang-sewangan, warga galecok ngobrolkeun kagorengan jenatna si Kanta jeung si Warji. Dina tungtung hirupna, ari Bah Atang jeung Jang Dirga anu miluan mula sara layon si Warji jeung si Kanta ukur ngabaretem, teu bisa nyarek datang tuna sararea oge boga hak pikeun meunteun jalma anu lian. Linggih heula atuh ka rerempok Abah oge Ujang, ceuk pupuh lembur hayang kaunggahan. Hampura Jang geus burit. Iraha deui we nya, ceuk Bah Atang nolak sacara lemes. Teu wani maksa pupuh oge. Sanggeus nepi ka jalan cagak, pupuh jeung warga mah aramitan seja marulang ka imahna sewang-sewangan. Ari Jang Dirga mah ngicilik nuturkeun Bah Atang nyorang jalan satapak anu rada mudun. Dina waktu anu teu pati lila oge, Bah Atang jeung Jang Dirga geus narepi deui ka imah tempat dumukna Bah Atang. Bah, abdi amitan bade wangsul heula, ceuk Jang Dirga semurengkuh. Ke heula jaju, aya keneh omongkeunyeun. Hayu ka jero heula, ceuk Bah Atang. Kituna teh bari gancang mukakeun panto. Jang Dirga ngan seukur kerung, tapi gancang nuturkeun guruna ka jero imah geek dariuk pahareup-hareup. Jalu, ari hijab siga anu geus wawuh ka awewe anu ngaranna Nyi Ratmi teh, ceuk Bah Atang teutepna seukeut. Mohon Bah, kantos tepang di leuweung sisi basisir, waktos bade digadabah ku jalmi-jalmi anu tadi teh. Eta pisan rehna abdi gura-giru bade nyusulan Nyi Ratmi teh salempang, sieun Nyi Ratmi digadabah tah kitu Bah. Cenyang jalu atuh cenyang. Nyi Ratmi mah paling oge dibawa ke tempat jumuknya si Rohang. Abah yakin moal jiga jabah ari keur nya kaayaan kapiuhan mah. Abah geus apal kana perwacek si Rohang. Saumpama manggih awewe geulis tur lelengohan mah, cara jaekeun ngagajabah. Paling oge dipaksa dijieun pi pamajikanyeun cah kitu jalu. Nanging kedah ka mana abdi nyusulna Bah? Ari teu tarang tempat dubukna si Rohang mah, ceuk Jang Dirga siga anu nganaha-naha. Ari nyanyeh belegug teh beakeun ku sorangan atuh jalu. Nya gampang atuh
Ceangan we tempat anu hijab kungsi nyulungan Nyi Ratmi teh ya. Jamual jauh tidinya tempat jumuknya si Rohang mah. Mohon atuh bah. Saenggalna abdi bade nyusulan Nyi Ratmi, ceuk Jang Dirga. Kituna teh bari gancang cengkat. Kela tuh sabar aja lu. Nya ari nyanyi. Sok gurung gusuh ari taeun teh. Ceuk Bah Atang. Kituna teh bari nepak palupuh. Aya naon deui atuh bah? Jieu keula jalu, jieu keula. Abah teh can rengse nyarita. Jang Dirga teu wani mungpang, hoream-hoream oge kapaksa diuk deui. Jalu, hijab teh apa atawa henteu? Saha Nyi Ratmi anu sabenernya. Jang Dirga ngan saukur kerung, bari netep guruna, tetep anu pinuh ku pananya. Jalu, Nyi Ratmi teh sabenernya mah anyak pupuh karaji. Anu geus meh 20 tahun caya lalatanyanya tah kitu. Nu leres bah, ceuk Jang Dirga pohara ngajenghokna. Sanggeus ngarenghap anu lumayan jero, geus kitu mah darak-dak we. Bah Atang nyaritakeun wangkongan dirina jeung Nyi Ratmi. Basa samemeh anak buahna Bah Rohang ngajorag ka eta tempat. Waduh, abdi teh kedah kumaha atuh bah? Macak oge, encong gurung gusuh atuh jalu. Ayeuna nya mah mulang heula ka lembur. Bejaan heula pupuh kardi ngenyaan laratan Nyi Ratmi anu jaji anyaknya. Hampura ari abah mah moal mimilu. Geus ripuh ari kudu lelempangan jauh mah. Mohon atuh ari kitu mah bah. Abdi bade wangsul ayeuna keneh. Nyajung, heuh bawa ieu pikeun nyebuktinya. Ceuk Bah Atang ngasongkeun gelang wanda nanagaan anu kapanggih ku dirina. Gogoletakan di buruan, tayohna mah murag mangsa Nyi Ratmi keur adu hareupan ngayonan anak buahna Bah Rohang. Jang Dirga teu ngiceup-ngiceup nelek-nelek gelang Nyi Ratmi dina cekalan leungeunna. Sanggeus amitan pikeun anu kadua kalina mah Jang Dirga gancang mulang. Anu tangtuna oge ngeles sanggeus ngarasa aman taya anu nganyahoankeun dibantuan ku si sagara kala sobat goibna. Jang Dirga anu biasana mah sok ujug-ujug ngajalegedeg di kamarna. Harita mah rerencepan di pipir imah. Pan eta sok hese mere alesan kanu jadi indung bapana. Di patengahan imah kasampak Ma Ocih jeung Mang Ohim keur ngawarangkong bari mocelan siki jagong keur pibiniheun. Tah geuning si Dirga. Ari maneh geus di mana wae Dirga? Eta baju meuni laladug kitu oy. Ceuk Mang Ohim curinghak nempo anakna anu ngurunyung. Mamah melang. Di sore mula neneangan. Ceuk Ma Ocih siga anu jengkel. Punten Ma oge Bapak. Tadi abdi teh tos tiba Atang. Mentosan ngalah sampe. Awatos tos sepuh mah ripuheun. Ceuk Jang Dirga ngawadul. Yeuh Dirga, bebeja atuh ari rek indit-inditan teh. Komo rek nepungan Mbah Atang mah. Mah teh hayang mihape dahareun saeutik-saeutikeun mah. Da ari ngahajak ka pasir jolang mah geus teu kuat. Mohon atuh punten pisan Mak. Henjung ka ditu geura dahar. Tuh aya pais hayam dituruban ku aseupan. Tadi pamere ti si Ohen. Baruk si Ohen amang ka dieu Mak. Heueuh ga, tadi sore si Ohen jeung indungna ngahajak ka dieu rek nganuhunkeun cenah ku syariatna cai anu ti maneh teh. Ayeuna indung si Ohen geus cager deui tah kitu, ceuk Mang Ohim anu nemaran. Alhamdulillah nya saya atuh ari kitu mah, ceuk Jang Dirga nembongkeun ka Bungah. Nya henjung atuh geura dahar heula ayeuna mah, ceuk Ma Ocih sok bawel ari Jang Dirga can dahar teh. Bade ka jamban heula Mak, teu garenah cepel ku kesang. Teu ngomong deui Ma Ocih jeung Mang Ohim anteng deui mocelan siki jagong. Ari Jang Dirga mah gancang ngoloyong ka kamarna. Tekung silila oge geus kaluar deui dina kaayaan di sesarung wungkul. Anu saterusna mah ngoloyong murut tampian. Nyai, ari baheula basa keur ngangandung si Dirga.
Meunang galagat rek pikieun teu budak teh, ceuk Mang Ohim neuteub ka pamajikanana. Pikieun kumaha bapana? Tara merele ari ngomong teh, ceuk Ma Ocih rada nyureng. Nya nyai, rek piluhungeun ku ilmu, tu resep tutulung ka jalma anu ngabutuhkeun maksud teh tah kitu. Teuing da asa eueuh galagatna naon. Geus kuduna we kitu meureunan. Urang doakeun we sangkan budak urang teh jadi jalma anu hade nepi ka tungtung hirupna tah kitu bapana. Mang Ohim ngan saukur unggut-unggutan tandani ngabenerkeun kana kekecapan anu jadi pamajikan. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru sareng sena mandi jang direga kebat ka kamarna rek ganti pakaian kunu bersih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kadenge Mang Ohim keur ngimaman salat magrib di kamar anu makmumna pamajikanana. Kitu ari sakalieun hoream kata jugmah Mang Ohim sok ngadon berjamaah jeung pamajikan. Ari jang direga sanggeus salin mah cong ngadegkeun salat 3 rakaat. Wiridan ukur sakedeung kaganggu ku beuteung anu kukurubukan nagih eusi. Rap calana sarung ditilepan anu saterusna ditunda dina luhureun bantal. Geus kitu mah kebat jang direga ngoloyong ka dapur. Sangu sapiring metung pais hayam kampung anu umurna ngora keneh malanghir ngeleketek liang irung kacaangan ku cahaya cempor jang direga dahar cecelebekan di tengah imah. Ngeunah nyaga heuh majeng bapa oge tadi ngasaan saeutik bae nya, ceuk Ma Ocih ngurunyung dina kaayaan mamake ilmu kena keneh. Atuh padahal mah wios we bade disiepkeun oge emak, ceuk jang direga ngomongna semu ngosom. Pantarina oge merena teh keur hidup eta mah ngan majeng bapa teu kuat kabita. Nah ari emak sok atuh tuang deui. Enjung cokot kejo jeung alasna ka dieu nyai, ceuk Mang Ohim ngurunyung ti kamar. Ari tadi geus ngadekul piraku geus rek dahar deui bapana, ceuk Ma Ocih rada nyorongot. Kabita tuh da ambe ya aki-aki eueuh kaseueuhan pisan, ceuk Ma Ocih. Kituna teh rada jamadud tapi kituna teh ari sukuna mah gancang ngalengkah pikeun nohonan parentah anu jadi salakina. Sangu anu rada haneut keneh meh beak pada nawuan pais hayam pada parebut pada nyewolan. Mang Ohim Ma Ocih katut jang direga dalahar balak kecerakan siga anu narimat pisan. Nya tadi mah ka kami pajar teh eueuh kaseueuhan geuning eta panggembulna nyai, ceuk Mang Ohim ngadelek ka pamajikanana anu keur samutut bari nyewolan pais hayam. Ma Ocih teu nembal ukur keom bari ngareret ka anakna anu dideret ukur seuri koneng bari anteng kana ngahancah hancenganana. Mak, Pak, engke abdi bade ka bumina pupuh Kardi, ceuk jang direga rutret ka indung bapana. Rek naon nepungan pupuh dirga, ceuk Mang Ohim rada ngosom. Jang dirga sakedapan mah ngahuleng jiga keur anu nimbang-nimbang pijawabeun. Tapi sanggeus dipikir bulak-balik, ceuk pangrasana jang dirga aya salahna belak-balakan kanu jadi kolotna oge. Antuk namah ngandarak-dak we nyaritakeun pamaksudan anu sabenerna yen dirina rek ngabejaan pupuh Kardi. Yen anakna anu ngaran Nyi Ratmi anu geus ilang laratan aya kana welasan tauna kiwari geus aya deui iberna. Ohok Mang Ohim kebesekan bakat kureuwas. Jadi anak pupuh Kardi teh aya keneh kitu, ceuk Ma Ocih siga anu cangcaya. Mohon emak ngan diiwat ku anak buahna si Rohang, ceuk jang direga nandeskeun. Poa eta nya ngaran Ratmi anu kungsi kagundamkeun ku hidup teh jalu,
tetep maocih pinuh ku kayakinan. Jang dirga ukur mesem semut tungkul, teu nyangka indungna masih kena ingeteun mangsa dirina keur ngalindur nyebut-nyebut ngaran Nyi Ratmi. Gusti anu agung, yakin rencana Gusti mah katida sampurnana. Oh jadi si Rohang oge aya keneh di kieuna nya, ceuk Mang Ohim ti bengong-bengong neuteub ka anakna. Sangkan teu loba teuing anu ditanyakeun ku kolotna, ngan darak-dak deui we kalayan teu didingding kelir di sindang Siloka. Jang dirga nyaritakeun kajadian anu sabenerna di tempat dumukna Bah Atang. Kabeh ditetek kaya anu kaliwat. Mang Ohim jeung Ma Ocih marolohok neuteub anakna anu keur cacarita. Astagfirullahaladzim, untung kaburu datang maneh atuh nyaga, ceuk Mang Ohim pohara reuasna. Beambe, paingan atuh, tadi pakean nepi ka laledug kitu. Ulah milu nyusulan Nyi Ratmi atuh ga, bisi cilaka, ceuk Ma Ocih manghariwangkeun. Sangadengena kekecapan Jang Dirga, anu boga maksud derek mantuan pupuhu pikeun nyusulan Nyi Ratmi ka padumukan Bah Rohang anu can puguh laratanana. Yeh, ari nyaneh Nyai, pan geus puguh ari si Dirga mah minangka jalma anu diarep-arepkeun pisan pitulungna tah kitu. Keun we da geus jadi kawajibanana meureun. Keur naon luhung ku ilmu oge ari eueuh mangpaatna mah. Urang doakeun we sangkan sararea salamet tur hasil anu dimaksud, ceuk Mang Ohim ngomongna daria pisan. Hatur nuhun pisan, tos ngawedian Pak, ceuk Jang Dirga neuteub bapana. Hayu atuh, urang sakalian we jeung bapa nepungan pupuhuna. Aduh, hatur nuhun pisan atuh upami Bapak kersa mah, ceuk Jang Dirga siga anu bungah pisan. Sanggeus ku kumbah leungeun, Mang Ohim jeung Jang Dirga ngagaredig ningalkeun imah. Cahya seuneu tina cempor anu dibawa ku Jang Dirga ka kalicesan katebak angin. Ke, ari itu bet siga si Omodnya, jeung saha deui nya, ceuk Mang Ohim ti kerung-kerung nalak-nalak saurang jajaka anu keur leumpang rerendengan jeung saurang wanoja. Da, Ang, teh kabaran ayo, ceuk jajaka anu memang bener si Omod nalek Mang Ohim jeung Jang Dirga. Oloh, geus rerendengan jeung Nyi Entin ayeuna mah oi, geus jadi kabogoh nya, ceuk Mang Ohim nyerengeh neuteub si Omod jeung wanoja anu keur di kalengna anu tayalian Nyi Entin saurang wanoja anu geus dilapisan dipikahayang ku si Omod. Nya Mang, rek dianterkeun balik karunya duh. Ari kitu geus timarana kitu Mod, ceuk Jang Dirga nalek. Geus ulin ti mah uing ga? Asik euy, ceuk Jang Dirga nyerengeh. Ari maneh rek kamarana kitu ga? Ceuk si Omod ngalungkeun deui pananya anu tadi can meunang jawaban. Rek ulin ka pupuhu, rek milu kitu. Moal, karunya kasih bebeb. Ceuk si Omod, kituna teh dibarengan ku nyerengeh bari ngareret ka Nyi Entin anu beungeut na ngadadak semu bareureum. Sanggeus si Omod jeung Nyi Entin ngaleos mah, Mang Ohim jeung Jang Dirga oge neruskeun deui lengkahna ngajugjug imahna pupuhu. Sora jangkrik jeung gaang anu geus mimiti raeng di sarada mirig lengkah dua jalma anu mawa pamaksudan anu pohara pentingna. Yeh, cag heula nya hei, sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru si Jamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.